Pupujian nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Asalna tina syair atau syair. Nyaeta puisi anu asalna ti sastra Arab. Wangun pupujian meh taya bedana jeung wangun syair. Pujian umumna diwangun ku 4 padalisan. Dina sapadalisana diwangun ku 8 engang. Tapi aya oge nu diwangun ku 2 padalisan jeung 6 padalisan dina sapadana. Dina pupujian aya nu disebut Purwakanti. Purwakantina disebut Purwakanti laras wekas. Nyaeta Purwakanti di tungtungna. Fungsi pupujian. Kahiji, fungsi ekspresi. Pikeun nepikeun kareteg hate pangarangna. Kadua, fungsi sosial. Pikeun mere pangajaran atawa mepeling ka balarea. Sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana. Mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu rama sareng eling dulur kabeh ibadah mulacak boleh perang penting ulah boleh disinakan burung air sabab kurang bakal mati nyawa dipundut Gusti najan-najannya kelawati lebih sajikiran pati wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Tah eta salah saiji contoh pupujian tina unggal pepasingana. Saleresna lamun dipaluruh deui seueur keneh rupa-rupa pupujian teh. Saderek kudu resep ngahaleuang atawa nademkeun pupujian, sangkan pujian salawasna aya ulah nepi ka leungit. Ayeuna urang pedar ngeunaan struktur pupujian. Nu kahiji nyaeta tema. Tema mangrupa jejer anu dicaritakeun dina pupujian. Tema dina pupujian teh aya ngeunaan pangajaran agama, muji ka Gusti Allah, sholawat ka Kanjeng Nabi, doa jeung tobat ka Pangeran, jeung pepeling. Nu kadua nyaeta rasa. Rasa mangrupa sikap nu nyusun pupujian kana tema nu keur dicaritakeun. Rasa dina pupujian teh seperti rasa kasieun, hariwang, sedih, bagja, kelar, jeung syukur.
Nu katilu nyaeta nada. Nada mangrupa sikap nu nyusun pupujian kanu maca atawa ngadengikeun. Nada dina pupujian teh aya mapatahan, nyarek, jeung nyaritakeun. Nu kaopat nyaeta amanat. Amanat mangrupa tujuan nu hayang ditepikeun kanu maca atawa ngadengikeun. Amanat tina pupujian nu dicangking ku unggal jelema bakal beda antara hiji jelema jeung jelema sejena. Gumantung kana jihad sawangna sewang-sewangan. Nu pamungkas nyaeta aya Purwakanti. Purwakanti mangrupa sasaruaan sora dina jajaran, sora jajaran dina unggal pada, kaasup jumlah engang, tur randeganana.